kiai ustad karak bisa maca sapina takrib Fathul Muin Alfiyah, bisa sholat Allahu Akbar rapi encan bisa jadi panutan, baca Quran rapi makharijul huruf, kemudian lagam-lagamna bagus can jadi panutan. Hese nu mantap loba kiai tetapi teu mabruk ilmuna, hiji kesalahanna lantaran dijual belikan ilmuna. Lamun ilmu dijual belikan diojol jeung dunia moal mabruk, urusan dibere nerima masalah nu hese teh ulah hayangna. Lamun jadi santri geus bisa maca kitab, salatna geus rapi, bahkan maca Quran ge rapi, ketika manehanana dijual ilmuna, silaturahmi make kudu hayang diberkatan. Lamun ngaji hayang dibayar mah masalah, cuman hayang dibayar nih beda na teh sakitu dong. Urang ngariung kemudian dibere ai daek mah masalah, tetapi lamun urang hayang dibere berarti ojol ilmuna moal mabruk hancur. Nah dites heula si Ali ya. Lamun Ali kemudian nyolatin dia terus nggak kebagian sholawat, Alinya nggak kebagian sholawat, dia ngomong ini sholawat buat saya mana, udah nggak usah diikuti tuh si Ali tuh. Nggak usah diikuti, lamun geus teu nanya-nanya nukos gitu insyaallah. Nah ieu nu hese setelah orang bisa ngaji kemudian kurang dipake sanggeusna dipake lain sakadar dipake tapi ulah ojol jeung dunia. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling susah ketika aya pilkada pilgub, kiai haram narima duit ti kandidat. Lamun aya calon lurah kemudian narima mere ka kiai-kiaina narima batal jadi kiaina. Lamun aya calon bupati kemudian mere ka kiai-kiaina narima batal jadi kiaina. Batal jadi kiai. Kira-kira di sepatan kiai baratal tante. Batal tante. Wah cenah kiai uci ge batal, atuh aing mah batal ge bisa balik deui aing mah. Bisa ngalabutu deui. Hah, ieu nu paling hese. Jadi kiai ulah sok kadahar duit di pemerintah. Iyalah nu paling sulit. Jadi kula amanat lain bae ka Ali, loba calon-calon kiai, calon santri insyaallah, calon ustad, calon kiai insyaallah. Mudah-mudahan diberi mabruk ku Allah Subhanahu wa taala. Nu penting satu, amanat hiji ulah sok dijual belikeun ilmu. Nomor kedua ulah sok ngadahar duit ti pamarentah. Loba nu nanyakeun ka Abah Haji, Haji emang duit pemerintah haram apa halal? Ulah nyaritakeun halal haram. Engke ge kapanggih. Kuari mah asal ulah narima insyaallah. Kiai cenah sok dibere sok. Eta narima drop di dahar. Di ka manakeun? Iya. Ngaku sih ya benar kan? Tuh. Iya ngaku aja. Tuh kan ngaku. Iya ngaku tuh, ngaku. Sok betul banget. Iya mantap diajak ke jang saksi. Tuh, iya mantap teu naik-naik nyono karena ieu bae. Ya nah ngomongnya mah aing lain kiai cek adalah sabodoh ka neraka. Jeuh. Atuh ulah. Nah, balikan deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'ana hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondokna geus ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana
dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot, barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot dirinya ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya di dedet digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuloh. Pijang. Bener bae kaopat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peting ku nyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampili. Kabur loh. Jangan ada di sini. Bukan begitu. Ini kiai ketua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur kono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong gadep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabere kieu? Tempeleng kiai kata. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dieu hirupna. Cicing di dieu sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangkaning kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maklum bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dieu. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat, jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru. Barang keur ngeujeuna ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deui tampili goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib. Sholli fardal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing. Lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di ditu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat yang kawin bodoh sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak ilah. Oh berarti guru nyahuan balik deh sukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun makanya 2 tahun deh geus mudahin rada lilis kita manggulan kayu kebelah itu ketika di panggulan deui kiai blon ceknya
iya kayu tita dibawa ka ditu ke itu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai bloon tampil deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut boloon nah iyalah kakarak sadar jana masyaallah ieu kiai nyahoan bae cek cenah ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyahona inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deuk mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hate aing kanyahoan ieu kakara ge ngagerentos doang kanyahoan geus saya juga tahu aja Asma artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kajahoan nah ya si murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu salatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur nah lamun geus beres bersih salatkan ka Allah nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah pikeun ria pikeun ujub pikeun takabur pikeun hasud pikeun hubul jah hubul mah hubul mal hubul riasa lempeng ngaji baik ibadah ke Allah 2 tahun geus bagus 3 tahun geus lempeng mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beusi dek balik wenten naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta-eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deuk nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampil saurang ge moal aya nu nampil pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui teh jeung kiai kolot teh magrib milu salat babacaanna eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke kiai kolot ceng Aisyah di mana abdi urang dia keneh ke siapa santri di mana beja di anu di kiai anu Masya Allah ceng ulah ka manehnya cengnya kunaon ke isuk mah aceng imam ulah henteu abah ieu geus kurang pati sehat coba aceng imaman ke isuk mah ih henteu mak kiai bae kiai henteu aceng coba pangimamankeun masjid
akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, dua poe, tilu poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya ceng geus kawin tah encan?" Encan. Mus aya niatan kawin. Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Ya, emangnya gua nggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuariban teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel ku lalaki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip lalaki. Udah tidur ya tenang dong. Itu ada. Kenapa? Besi aya RT, besi aya RT RW hudang keneh. Coba dideuleuh heula kabeh. Paruman lampu, paruman trek, dempet. Begitu dek dipeluk, Allah geus neuleukeun. Wih iya ya, Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunah. Izin ka Allah, Allah meneuleukeun bae, urang duaan kieu Allah neuleukeun. Ya Allah, coba lamun teu ka Allah, gitu dicekel guys. Belah sini dong. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka mana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu dari tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarak berpikirnya na Masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nuntun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Katadina tuh bisa baca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa letik. Katadina tuh bisa baca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling heset ya nuntun santri, nuntun masyarakat, nuntun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu heseg. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua. Teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap. Tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang
di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan kutani pocong urang dibuka yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun oh pakai tataban plak 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 ya Allah tutup pakai taneuh sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis jadi nanah detih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we wedakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu menjore saeutik woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian diurusan gering saeutik diobatan gering saeutik diobatan horeg isukna mah isuk bakal ku bilatung inget bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan sagagah saha jenderal kubur bilatungan sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan nu diurusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur nu aman roh urang cabut wauh tatadina keur di dunia ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman awak mah di jero kubur beah ku bilatu tapi roh urang mah senang-senang nu bahaya urang urusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalnya munafik misalnya musyrik misalnya atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat rohna diurus awakna diurus jang salat jang ibadah rohna diurus sampai talar Quran sampai unggal peting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal wanin bilatung ulah talar Quran Yasin be urang talar Yasin tapi talarna beneran kubur
surat tabarok talar urang, waqiah talar urang, kubur gali deui moal daekeun bilatu. Kamari kula katabuhan anu di Cengkareng teh kadireres anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar bata, mim jabar mata jabar mata, sin sia jabar sia mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun deuk sare be maca Yasin, maca tabarok, maca waqiah. Tas sakitu doang. Maut, kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali, belegar kan. Geus buku tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah, lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wayahna maca tabarok. Aduh, Kiai. Baca tabarok mana tuh? Gak talar tabaroknya juga. Kalau nggak talar tabarok waqiah sama. Kalau nggak waqiah masih Yasin lagi panjang. Kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai katanya pinjaan-pinjaannya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blon kali, nggak mau baca-bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Yuk. Selesai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Maju. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, kamu mau lanjut babacaan pas gitu. Ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca Yasin panjang teuing, tabarok panjang teuing, waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3, falak 3, nas 3. Maka ina anzalna lamun nguburkeun tegelung segede kieu kan. Baca ina anzalna 7. Taruh di sini. Ina anzalna taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya enggak pernah baca ina anzalna. Jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Udah dijamin dah sama saya. Jangan tanya-tanya. Ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali. Udah nggak ada jalan. Nggak ada jalan buat ditanya.
pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus baca ina anjalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya ieu jawab inna anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan ieu bakal ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi ieu batu komo lamun dibaca ku urang nah ieu kan lain lalagaan nah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu datang ke Haji Pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh misalnya atau irhabe minggu hareup ya ngubur ya sukuna di datang saya ke Haji Asba ya wah datang kucluk je ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain ke sini ya mau ngajak Pak Kiai ya itu masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sekaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumiyah sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeun ku urang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina wa nattabi'al hawa wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fattabi'al hawa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fattabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin Allahumma ma qadaita lana wa qadarta lana faj'al akibatahu rasyada Allahumma amnun alaina bisafail qulub wa hab lana sahihal muamalah fima bainana wa bainaka warzuqna ya Allah syirkat tawakkuli 'alaik wa husnaz zanni bik wa amnun alaina bima yuqarribuna ilaika maqruran bil awafi fid darain ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.